Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka saha jelema nu aya ahwalna sopiatan eta bersih muwafaqatan li syariatil Muhammadiyah ngakuran kana syariat bangsa Muhammad alimna ana batinahu sopiana tu sanyana batinna eta bersih la takhlita fihi wa kacampuranana. Waman kana tahwaluhu zulman niatan sahajelema anu ahwalna teh eta bangsa pepeteng mukhalifatan li syariatil Muhammadiyah nu nyulayan kana syariat bangsa Muhammad atu alimna maka nya urang sadayana bahwa anna batinahu zulmaniun la sopapi batina teh atu zulmani poek mongkleng buta rata kabedingan sama sekali. Jadi pasobau zahir min sofail batin maka hari bersihna zahir ma eta kumaha bersihna batin wa takhlitu zahir min takhlitil batin ari nyampuranana zahir eta tina nyampuran batin matan tikul awani illa bimasakana teu nuduhkeun wawadahan kecuali ku perkara anu cicing dina wadahna ari ilmu fikih jang bagus zahir wudu nurapi salat nurapi tata krama nurapi zahir eta fikih cara asup ka masjid katuhu heula cara kaluar ti masjid kenca heula asup ka WC kenca heula di mana kaluar katuhu heula di mana nyiduh ka belah kenca di mana-mana kitu eta zahir dimumule dibabagus supaya kadeleuna sieup lamun cara wadah mah eta gelas teh dirapihan ku urang dikumbah eta gelas teh akeuna herang bila perlu dikerokan ku urang jadi herang ta gelas ku ari geus herang gelasna ieu eueuh sian mah saherang-herangna gelas ge pastina mah budak leutik atumbungeun lantaran eueuh nu di wadahanana sapira wadah du butuh ge nu di wadahanana mun kopi-kopi mun teh-teh mun cai putih-putih mun susu-susu ta eta gelas teh bisa digunakeun ku urang ketika aya nu di wadahanana eta hideung kaciri hideung mun di wadahanana koneng kaciri koneng di wadahanana putih susu kadeuleu nu di wadahana madu kadeuleu nu di wadahana cai putih kadeuleu mengkristal kitu keneh ieu awak urang eta hate di mana-mana bersih ta eta teh bakal kanyahoan di mana-mana nu di wadahanana ieu makrifat ka Gusti Allah bakal kanyahoan mengkristal di mana-mana dina hate aya asror bakal kanyahoan rahasia-rahasia hikmah di mana-mana eta gelas di wadahan wadah nu gelas teh racun bakal kanyahoan di mana-mana ieu gelas teh dipake wawadah kitu arak bakal kanyahoan kitu keneh hate di mana-mana di jerona aya racunan aya hasudan aya riaan aya gibahan aya hubul mal hubur riasa hubul jah eta teh kanyahoan kesanajan eta kolbu di jero ari awakna zahir di luar tapi kanyahoan bae percis opos gelas make di wadahan eusi-eusian kunaon bae kanyahoan
hanya orang-orang tertentulah anu nyaun karena yen eta hate bagus eta hate teh kurang bagus bangunan teh kanyahoan padahal mah kanyahoan teh lain lalagaan kanyahoan besi teu percaya kanyahoan aya jelema turun di mobil pejabat aju make kopiah rapi kopiah naju make baju dirapih-rapih kunyana bajuna sorbanna dirapi-rapi nu disumputkeun di jero hatena supaya ulah kanyahoan padahal ku kiai supi mah kanyahoan bae jelema pedagang teh ngagunakeun duit bang nimbangna nyana teh teu beres namun meuli kudu dileuwihan lamun ngajual kudu dikurangan mun ngitung dikurangan bae komplain malulu dioplos aju boga kalakuan kos kitu teh kunyana disumput-sumput make baju gamis atau make baju tok-tok wa make samping na ngajiriripi taju kopean naga luar biasa mancrit eleh muamar kadapi mah sorbana digulak-gilak dibagus-bagus sama ruku kiai supi teu kajawan ngan kiai teu meunang ngajelas-jelaskeun mun ngajelaskeun nufur jelema antepkeun bae padahal kanyahoan zahir teh kos kitu. Oh, atuh lamun Kangjeng Nabi mah langsung sahabat teh disenyum Kangjeng Nabi anu. Di zaman Sina Abu Bakar, Sina Utsman senali kanyahoan. Dia ge sebentar Abdul Qadir mah komo nembrak. Di zaman guru-guru urang ge hatta zaman kiwari sarua baengan atuh teu meunang ditembrak-tembrak ngan kanyahoan. Naon nu disumput-sumput. Ku urang nu disumput-sumput tu mantak hasud teh aya di jero hate ngan ku ahli nama kanyahoan aya hasudan teh aya kibiran kanyahoan kok bisa kos kitunya kitulah ilmu Allah lamun ku Gusti geus dibere rahasia ku Gusti geus dibere asrar jadi kabayang kabeh eta lah engke syarat jadi guru mursyid jelema anu geus caang hatena bisa nempok ka murid nu aya di masyrik murid nu aya di maghrib aya murid tariqah kemudian manehanana ye aya hasud ka guruna geus hasud ka guruna nu mantak hasud lantaran aya guruna daharna ngeunah bae pake bagus bae kendaraan mewah juai muridna susah jadi berarti di jero hatena timbul aya suzon jeung hasud lah aing boga guru kos kitu langsung ku Gusti Allah dileungitkeun zaukun nafsi kanikmatan ibadah leungit tuh kanyawan tak ku guru ai budak kunaon ka aing tu suzon sia bae atuh lah sok kaju suzon ka aing cak guru diantepkeun bae terus sebulan 2 bulan beki parah eta guru mursyid mah kudu nyamperkeun ima melalui ngimpi tegor wa ima melalui utusan wa ima nyanana supaya datang wa ima didatangan ku guru dah jadi supaya stabil deui. Cerita-cerita kos kitu mah geus loba. Lantaran guru mursyid mah sok aya-aya bae. Artina aya-aya bae murid nama teu meunang ngadahar daging hayam ai nyana nama daging hayam unggal poe. Murid nama teu meunang malah titatararapa murid nama tita zuhud ai nyana. Dahar daging loba jasa. Nyencang caya murid taeta kos kada itu hese teka tebak jasa talabun suzon atuh geus turun teu beurang aya suzon
suku kula diceritakan teh aya jelo bagus bisa hiber begitu manehna dek balik deui di tengah-tengah nyana aju pikiran ya tamkhizaya tamkhizaya mustubaya batur sisanya salih usasar saya kira itu sih bahasa naon kos kitu mas tahunya mas tahu sama dia kafian ahian syarahian ih teka harti ragang keur di awang-awang ragang bus hadena ka laut. Waduh, lamun ka darat atuh hancur. Raga keur tengah-tengah keur hiber. Eta jadi mikir aku si suuzon. Itu bahasa naon sih ada bahasa walimah teh kudu kaharti ku urang. Mentak bahasa walimah aya aturan kieu pan bahasa walimah. Digedig sia taneuh ku aing. Awas ulah sambatkan yaya. Anjing belang, anjing hideung. Pelet eta sebenarnya eta. Pelet eta sebenarnya eta. Ji digudakeun ku urang watuh geus. Mata kapi brojak laku geunang melet. Jain teu melet mah sanu daekeun atuh. Kapotongan kos kitu atuh. Aduh, bukan pelet eta pelet ya Allah, ya Rabbi tuh kan. bahasa-bahasa hizib hararese dicerna ku urang ulah percaya ulah dirubah teh komo model tadi raga kita hizib nasor teh anu gitu dan saya bahasana sendiri murid dasar waraga mantak kaju manehna di laut lain naik ke perahu aju tobat ka Gusti Allah dongengna seperti kitu Gusti dah suzon tak kajawab ku guru murid-murid anu dararatang teh kajawaan ku wali mah ngan disumputkeun bae tuh puna cek Tuan Sabdul Qadir anjeun nyamarkeun ka kaula naon nu aya di anjeun dimumule ku anjeun dibabagus ku anjeun padahal maka nyawan ku kaula nu mentak tetep dinasehatan bae sanajan ku kumaha ge dek dilempengkeun bae ku wali mah tetep dilempengkeun sakali ke malah osok ke kadedenya antaran can aya kesempatan jangan nasehatanan tah jadi urusan ilmu batin teh kos kadaritu mun cara gelas matan tikul awani illa bima sakata tenuduhkeun wawadahan kecuali naon ku perkara nu cicing di dinya wal ahwalus safiyah ari pirang-pirang tingkah anu bersih ta nu bersih tuzhiru ngalahirkeun itu data ijah ala sahibiha karena natijah karena kesimpulan karena buah-buah hasil kanu bogan kesimpulanna baki urang ibadah eta ibadah teh sing ade urang teh sing ade kudaekna ibadah ge eta teh geus aya nur ilahi kudaekna urang ka masjid teh sembarangan lamun lain kasorot ku nur ilahi moal daek ka masjid kakarak urang kitu daek ka masjid eta geus aya sinar geus mulai sinar daek ngaji teh eta geus aya sinar ngaranna lamun eueuh sinaran embung urang ngaji embung ka masjid eta awalan sebut warid sinar ilahi pertama eta teh geus daek urang ka masjid geus daek urang salat lamun urang bisa bersyukur urang teh geus dibere daek nang Allah teh lain nang urang nang Allah urang nang tung nang Allah urang salat nang Allah ulah boga rasa nang urang ketika boga rasa nang urang kahijab urang teh endek ngaleungitkeun eta ku hese jasa adat supaya jadi taat watek supaya jadi taat ulah aya adat-adat jelema mun basikeun make sabab terus bae di syariat jelema mun maksikeun make watek
di syariat bae datang ka paeh ge jelema mun make adat di syariat bae urang teh endek ngaluncat ulah make adat jeung ulah make syariat eta pan kudu aya nu nungtun nu paham lain berarti syariat nah haju ditinggalkeun ku urang syariat mah geus jalan kacai unggal poe geus ulah dihitung-hitung ulah dianggap-anggap ulah dipikir-pikir kuari mah ibadah ndak geus make ruhani. Eta pan urang ieu ibadah teh lain awak sabarana mah ruh, lamun ruhna kaluar mah awak urang bangke. Atuh bangke sok kita salat awak urang rohan moal bisa. Berarti roh nu mentak awak mah lamun kering awak. Atuh salat bae make roh, bisa diuk rohna. Diuk. Teu bisa ngedeng, teu bisa bari ngedeng atuh bari nagara kicep, jar roh. Nu salat mah roh. Tah nu mentak urang ibadah teh lamun masih kene ngagunakeun awak doang atuh moal ngeunah-ngeunah hibzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha tanya wa zaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita din azkiya ra'aita tawadzaka afdalu wa anfa'u idza ra'aita di mana anjeun ngaraksa nafsan kana roh ibzun li anfasin ngaraksa napas yakunu khurujuha asup kaluar wa duhuluha jeung asup jeung kaluarna engke ge salat ge ngeunaheun bakalna tah ieu teh kebersihan batin bersih nyana teh capek berusaha ngabersihkeun batin capek ngaleungitkeun ria mungkin satahun ngaleungitkeun ujub ngaleungitkeun terus wah capek terus bae mun cara jelema naik make geus datang morosot deui datang ka tengah morosot ka naik tak eta teh satungtung encan bersih mah moal ka bisa naik nyana berusaha terus penting udang salat zikir terus sesuai jeung aturan engke kebal-kebal ku Gusti Allah dibere asal geus dibere bener wah nyana ge kaget nyana kaget kok asa di mana aya ngeunaheun asa di mana nikmat geus hese nyaritakeun eta mah kanikmatan kos kitu mah tah eta bersih ngaranna eta teh ahwalus sofiyah tingkah anu bersih tuzhiru nataijaha ala sahibiha engke bakal ngabijilkeun paedah kanu bogana artina kumaha tah engke bangsa isuk-isuk ndeulekeun jelema akur bae tah nu lempang deka mana akur bae artina akur teh aya gerak Allahan nyana deka pabrik nyana deka kantor nyana deka gerak Allah nu kadeuleuna nang Allah geus lewat di syariat geus kabeh dibere panas gerak Allah teh al-mudabbir al-muharrik wal musakkin anu ngarobah-robah anu nyicingkeun cicing urang ieu aya Allah di mana Allahna nisbat di taneuh Allah teh keur musakkin nisbat di urang keur rubah-robah al-muharrik hiji sifat Allah teh hiji afalna hiji sifatna hiji zatna bakal kaharti zat Allah ngan teu bisa dijelaskeun di mana kaharti afal jeung sifatna geus ngaji heula tauhid afal ngaji heula tauhid sifat engke bakal kaharti zat fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika moal bisa kadeuleu ku mata la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir moal bisa kacekel ku leungeun kuari ieu kasorot ku panon poe benda-benda panon poe benda lain di mana kasorot ku panon poe kadeuleuan wujud benda-benda kadeuleu di mana panon poe na surup poek teh jadi panon poe teh bisa nyaangan teu bisa kacekel sinar mah wala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika benda lain ngan di mana aya panon poe cang kadeuleu
Iki sarua di mana aya nur ilahi ma'rifat tak eta teh dicekel teu bisa fala ainun taroka wala yadun tasilu ilaika hese nyaritakeunana ngan karasa ku nya ngeunaheun nikmat mantak lamun urang sok ngawiridkeun eta teh itu wiridan Kangjeng Nabi Qadir Allahumma ya man lahu wajun la ya Allahumma ya man lusyin sanun ansani wala zamuna wa ya man la tuqdirun wa ya man yubrim ilma azikni Allah wa ta'fi qala wa tamaribat eta wiridan Kangjeng Nabi Qadir engke cenah satu saat lamun urang ngalangkeun wiridan eta Kangjeng Nabi Qadir tetap datang minimal hidir nu aya di lembur urang engke datang tak dibantu Kangjeng Nabi Qadir datang ke urang we aja apa mere hikmah mere ilmu ma'rifat lamun urang kadatangan ku bupati berarti dek mere naon kana dek mere lamun urang kadatangan ku gubernur berarti ya sekupi nah, tapi lamun urang kadatangan ku wali jangan mere hikmah urang sasalaman doang neuleuh wajah wali ngerenyet hate urang sebab daun sebabnya nama geus tersepen dunia jadi urang ningali wajah wali teh nah langsung beda kalah hate urang sebabnya nama bening bersih tah ieu ahwalus sofiyah tingkah anu bersih ngalahirkeun kanu bogana nikmat ngeunaheun asal geus dibere kos kitu geus malayang ka mana geus moal hayang ka mana geus ngeunaheun jasa jeung Gusti Allah nikmat jasa cek lamun Siti Rubaiah nyaritakeun kieu teh euy cek urang lemburna nanaonan di jero imah bae tuh batur tuh deuleu tuh nu ka Ancol tuh batur tuh nu ka Karangbolong Jakarta tuh rame ieu mah di imah bae seri bae Siti Rubaiah terus lantaran terus bae diomong kitu cek Siti Rubaiah teh nyaho sia mah ngan sakadar reresepan zahir kula mah di jero kamar teh jeung nu nyieun Ancol jeung nu nyieun Karangbolong jeung nu nyieun karamean atuh indahan kula di jero kamar dibandingkeun jeung mane apruk-aprukan kitu pernapas babarengan jeung Gusti Allah ngeunaheun nikmat cek Siti Rubaiatul Adawiyah mane mangan teu nyaho bae kana kanikmatan anu hakiki coba eta masyaallah lamun Siti Zulaikha baheula ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam ngudag-gudag Siti Zulaikha datang ka nyana teh ya itu ngunci Kangjeng Nabi Yusuf kunci dicekel Kangjeng Nabi Yusuf datang ka soekpan naon kitu ngaranna baju tukangna Tadi Kangjeng Nabi Yusuf ngaranna ge manusia. Begitu ningali Siti Zulaikha maka geus dibuka. Aduh. Atuh mun Nabi brojak atuh tinggal cek lakuan. Ya Allah. Tapi malaikat Jibril langsung, "Ya Jibril," cek bos saya. "Ya tur." Pencet. Dipencet ieu ku malaikat Jibril kala luar cai manis. Leuleus. Manusiawi tetap syahwat aya jadi teu kesampean lah Siti Zulaikha kacaritakeun panjang ke dina tafsir ieu mah ujung-ujungna we heula begitu Kangjeng Nabi Yusuf geus jadi raja nyana nanyakeun di mana Zulaikha kuari wah diteangan lantaran geus jadi raja aya habarna cenah nyana di handapeun jembatan wah tuh Kangjeng Nabi Yusuf langsung make kuda kebesaran negara make baju kebesaran make mahkota kebesaran kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf pohara meujeuhna we atuh nya kasepnya jadi raja Assalamualaikum seri Siti Zulaikha Assalamualaikum tengah jawab Assalamualaikum cek Kangjeng Nabi Yusuf. Saha? Yusuf Faisal. Istri Hetikus Endang.
cek Siti naon ka dieu mau menyambungkan asmara yang dulu. Kini aku telah jadi raja, segala-galanya ada di tanganku. Engkau dulu, aku tahu mencintaiku. Dan kini aku akan ambet kembali. Naon ambet? Aduh. Siti Zulekho teh gurucut jai batala di sisi jembatan. Siti nggak jawab. Terus dirayu ku Kangjeng Nabi Yusuf. Tetap sekali, dua kali, ketilu kali. Yuk orang ka istana. Anjeun rek dikawin ku kau. Cek Siti Zulekho baheula kaula cinta ka anjeun resep ka anjeun lantaran kula jauh jeung Kholi. Keur jauh jeung Kholi resep teh pada makhluk be urang jeung urang kuari mah kula geus selalu jeung Kholi. Karajaan kakasepan harta ternyata eta teh horenganan hina leuwih hina tibatan bangke. Cek Kangjeng Nabi Yusuf pan jadi kos kieu teh. Ina orang raja teh hina, kasep teh gelis teh hina, dunia teh hina. Ternyata nikmatan di hadapan jembatan jeung Gusti Allah. Nikmat kadeuleu ku batur rudin, kadeuleu ku batur hargaan. Padahal mah teh jeung Gusti Allah. Indit Yusuf wari keneh ulah diganggu nu ngaran Zulekho keur meujeuhna nikmat ibadah ka Gusti Allah. Ulah dibejakeun bahwa Zulekho aya di dieu. Edet. Waduh, cek Kangjeng Nabi Yusuf kok jadi kos kieu tuh. Ini Kangjeng Nabi Yusuf. Tuh, Siti Zulekho jadi geus mengenal Allah mah. Dunia teh naon. Eta paling rame engke dongeng Kangjeng Nabi Yusuf ditafsir. Waduh, engke geurage mun teu keburu urang ondangan-ondangan. Kebun gading dimodif ku Gusti Allah nini jadi parawan deui. Wih, eta bagus we. Pokona mun tinggalin dongeng eta rugi we pokona. Eta Siti Zulekho teh datang ka kos kitu. Ewedaran dunia teh geus jauh ka Gusti Allah. Pan dunia teh pamere Allah sedengkeun kaula babarengna jeung Allahna. Kasep teh pan pamere Allah sedengkeun kula geus bareng jeung nu mere kasep. Ih, pangkat tenang pamere Allah pan kula babarengan teh jeung nu mere pangkat. Atuh naraonan isuk pageto kasep bisa leungit, harta bisa leungit. Jabatan jeung tahta bisa leungit, ari jeung Kholik moal leungit-leungit. Ngudag-ngudag anu banon anu pana rugi mendingan ngudag-ngudag nu bako. Doa umrukum fila syai'at. Sia-sia umur anjeun dina neangan la syai'a nu eueuh hartian. Doa umrukum fila syai'a bahasa Tuan Abdul Qadir. Geus hirup geus sabaraha taun disia-sia umur anjeun fila syai'a neangan anu eueuh hartian. Sok cik Tuan saya ayeuna mah mulai ngaji rapihan syariat. Sanggeusna rapih terus belajar thariqah. Engke supaya mantap ibadah urang eueuh sieun geus loba ka Gusti Allah mah eta mah bahasa sagala sieun ka pocong, sagala sieun ka kuntil anak, sagala sieun tah manu kos kari teh mah atah. Urang lamun geus mantap ibadah ka Gusti Allah wah urang kur kasinaran terserah urang kasinaranana apa ku jalal Allah apa ku jamal Allah. Jadi urang teh sapoe-sapoena teh beda-beda wali teh engke terus aya sama Allah asa didengekeun bae asa ngadenge. Aya basor Allah asa neuleuh asa dideuleukeun bae. Itu teh terus ke eueuh ke aya ieu ke eueuh ke aya ieu ke eueuh aya selalu kitu bae. Di per hari-perharina lain-lain ku Allah. Kumaha diberena ku Allah tapi tetap jadikan nikmatan. Tapi tetap jadikan nikmatan. Ketika geus nyaho ka Gusti Allah mantep ibadah. Tak cek Mama Bakri wali ma al-arif billah nu nyaho ka Allah hasba ma yumkinu bihasabiz zat was sifat. Nyahokeun heula Allahna. Zat jeung sifatna
sifat jeung afalna bakal kanyawan zatna. Jadi belajar heula eta tauhid. Geus beres tauhid kakarat al-muwazibul taat, selalu taat. Al-mujtanibu 'anil maksiat, ngajauhan maksiat. Eta wali nu kos kitu teh ceuk Mama Bakri. Al-kitu mu'ridu 'anil inhibaki fil ladzat wasyahawat. Mungeun nya nama dina kangenahan dunia. Al-mudbiru 'anid dunya, lompat ngajauhan dunia nya nama. Ai urang mah lompat. Gak deketan dunia, pakai HP. Aduh, disebut jaringan. Jauh walima al-mudbir adid dunia, lari tunggang langgang jauh ninggalkeun dunia, artian dunia. Al-mudawimul lizikri, terus selalu zikir eta wali. Mantak geus bae kasimpulan malah jang pangkat urang mah bisi aya anu wawalianan tapi teu salat ulah. Bisi aya jelema anu hebat memang segala bisa tebak-tebak ngan teu salat ulah bae geus ulah. Ulah sebab syariat heula ke lamun geus syariat kakarak hakikat. Ieu lamun aya di lembur urang ngembang-ngembangkeun zikir tapi teu salat ulah. Ulah di deukeutan bae geus ulah bae kajian kukuman. Kecuali eta tadi dijadikeun murid khusus. Eta mangke si guru nate berlaga di hareupeun tibahaneun murid anu aneh-aneh kabatul-batul teu lantaran nyana coba zona datang ka mana ujung-ujungna mah tetep deuk dibere. Nah iyalah ilmu ngabersihan batin lain ilmu sambarangan. Jadi di awak urang aya dua kuarima tuh, hiji aya ruh, kadua aya jasad atuh kudu dibere makanan. Geus jam sabaraha sedang dahar sih sebenarnya mah sedang ya jaga saat kebutuhan awak. Ruh bere di daharna ruh zikrullah, maca sholawat, baca Quran, eta makanan ruh. Geus jang urang mah awak tetep bere dahar, bere nginum, ruhna bere deui maca Quran, maca sholawat. Aya teh jelema anu terus bae mengikuti ngaji teu kieu teu kitu tapi ujung-ujungna diberengeunah. Diberengeunaheun ieu kuari-kuari ge aya ieu jana ge heran. Artina nyana sorangan heran ngeunaheun geus pokona meungeunaheun jasa. Kaciri ngeunaheunana salat teu eureun-eureun nya mah. Salat teh teu Allah. Geus teu bisa dilarang. Ku pamajikan ge geus teu bisa dilarang ku ngeunah. Allah orang mau 4 rakaat bae duha dek 8 ngap. Kana maya sa'du ila sama dek 8 rakaat tetep 2 bae. Lah jaca kiai ge cenah penting dakwah mulu. Mesti ngadalil sagala. Gitulah ya jadi urang ge dek ngahaolan seorang manusia anu bersih batinna sugan urang kasemperan, kasorot, kalantisan, belah dieuna mah di aku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di aku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah